Aku teh baringung hayang ngopi, hayang mie, hayang meuli udud ka warung geus diberean, geus gede dukun. Kumaha nya euy? Tah aing dina teh boga ide ya. Di saung aya pokona di saung aya ya keur nipu Mang Den. Keur ka warung ya. Aing ceplah ka warung . Sugan aya peralatan di saung mah keur nipu ka warung Mang Den. Meh bisa ngopi jeung ngami. Ya peralatan ya. Nah, pakeun lah ka aing . Permisi. Ya, Teteh, aku teh mau ngambil rokok sama mie sama kopi di piwarang Mang Odon. asa nembe mendakannya. Mohon teteh abi teh Ini siapa ya? wargina Mang Odon. Oh, Yuk, nembe dongkap abi teh, nembe dongkap. dari mana? Jakarta. Oh, disuruh ngambil apa? Katanya disuruh ngambil rokok, kopi sama mie. Nanti ke Mang Odon dibayarnya. Oh, begitu. Iya teh. Kasih. Ini? Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Mayan nih. Odon. Baik, Odon. Oh, mendingan si Odan teh bogaan alo-alo we nya. Apa dah di dia mah? Apakah karek ningali? Bukan si Odan teu bohong mayarna nya. Hasil euy, mayan euy. Wah. Jadi aing ge coba. Pasawa kurang naheur mie, kopi jeung aya roti. Ya. Sayangna ieu mah yeuh. Nah. Punten. Tenur kan monte salitnya, pada ngambil deh ya. Saya mah. Kan tadi udah. Tadi ponakan Mang Odan juga ngambil dulu katanya kata Mang Odon. Tadi juga 150.000. Ngambil rokok, mie, kopi. Aduh. Saat ini nipu aja. Baru datang cina dari Jakarta. Tapi saya udah punya ponakan nih. Cewek. Ya. Oh, aduh. Saatnya cuma ini. Ayo kita ya. Kayak wah. Ya udah tuh temunya enggak apa-apa ya. Oh, ya. Nah, hasil mau enggak apa-apa. Gagal saha yang curiga saha juga. Akhirnya ngopi juga. Mantap, ya malah mie aya. Lumayan we malah. Daripada lapar. Bib. Keron, Ngopi Bib. Keron sana bangun mau mana harcai. Mau ngopi. Sinarion ngopi jeung bangun rek mie deui. Nyata rek mie, rek ngopi. Pokoknya mah mantap. Ada boga duit Tong kemana-mana ulah gandeng. Aing teh ieu teh ka warung teh ladang nipu. Wah, Tong beunang teh Orang mau muka bawa balik ya. kamu jangan berisik. Mau mau ini ka bawa balik ya. Balik we. Balik lah. Mang ada guan. Yuk kopi yuk. Aduh, aing nyebuteun lapar. Boga rokok di. Sial wae nama teh kunaon cahanya. Iya. Lakukeun alo urang. Penasaran saya mah penasaran. Enggak. Bib kemana? Kamu mana? Nyata. Cara lebih Bib saya teh cara lebih nyata. Kan saya teh kieu barusan teh ka warung. Mau ngambil dulu rokok. Sama mie. Kopi. Kopi gak dikasih sama Teh Nur. Kieu urang teh bete geus di saung. Iya emang gimana? Terus Tadi mah si Baing teh ngomong boga duit. Pas orang bieu ngaliwat keur mirun seuneu jeung teh arek minum mie jeung kopi. Iya mah urang mah lain arek ngadukeun doang. ya.
si Baeng tadi kacaret ngomong kieu tong beja-beja ka sasaha. Bobo si Baeng. Ah, bisa jadi eta mah, bisa jadi. Kontrol don kieu carana mah don. Gitu mah euy. Pantesan Muka bawa orang mah. aing saya curiga Bib ya, makasih Bib ya. Penasaran aing ku aing si Boeng. Boeng urang aduh, saya udah kumaha teh jelema teh. Ayam mending ngopi. Ini jelema di dieu. Aduh, aing euy. Pantesan atuh jelema teh rumah sengklek gering ya. Aduh, ngakukeun alo aing. Hei, si Boeng. Kunaon Saya mah sekarang udah tahu dari si Habib tuh barusan ketemu sama saya. Boeng, kamu nipu gak beres kamu mah gering deui wae ya mah koplak goblok nipu kumaha ieu teh anjing sabit balik comel anjing ka aing ngaku kan seberes Anjing. bangoy ya mana kayak naon aing lain mereka ngopi di dia ya daripada mana ambek-ambekan mending sekarang mah ngopi ada orang hampurannya tadi orang ke warung nyaru-nyaru awewe kuat lapar yang ngopi pantes aja tuh kan saya mau ngopi bareng di dia ngomong dulu sama saya pada ambek-ambek oh ya nggak apa-apa lah pan molor wae oke lah terus jalan udahlah guys nggak apa-apa cok pas ya